Rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat tilu zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pagek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui hoohnya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi kayak gitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang kitu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh kudu lupa kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada gening da 5 gening asli nama tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi nya ai ka 8 cik sileing naon dahar pet sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu na mah ku balalan nara tapi salah ini ai mana rek nambahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep
benerna sabaraya ke hayang sia tuh kolot aing geus ngabejaan ulah dilewihan ulah dikurangan tetap rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lain sodet bener sia what lu usit sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu weh sok sia tah aya anjir weh luar biasa teu ciri eta gerakan euy tah tah anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah sing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we kana siang boy hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya alo tuh weh nanti ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek denger aing baru kana aing teu ngejahat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah watak ya kutuk wait ya anjir what ya aduh ibat anjir nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjir ya tak ya well ya tetap ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh tuh kejadian spektakuler mah naon ngaca ka deuleu
Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Oli. Naon, mangih musuh sakitu budatna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus, para prajurit anu mawa itu, nu mawa kareta, mararong we kabeh. Cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah. Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna, tu itu satria cenah nu diikat guruna teh. Tah di dieu urang naikeun bandera urang. Kumaha? Silaing jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serap nempo aing ge. Teungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silaing teh kerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae dalam sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna olah pira ku pan isuk balik. Jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah silaing kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngambek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititah dagang ban, dibikeunana mun ka batur mah. Kadupak sia ngambek. Aing mulak sok ngambek. Dek nyebut naon ka aing. Naon sia dudupak sia pegek. Nah, nepi kana hate teh euy. Lain ni warada teh nyaan ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat teh sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah, nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we pada sakitu. Oh, aya hampura mah teh nyatana naon. Wah, teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-binanya euy. Hese dipake ngala duit ampun. Hese dibawanya di barat. Tong ngahampura atuh moal prak mun belegug. Oh tengah hampura henteu. Nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta bejakeun sabapa nama. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing. Yah. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek Panca Braja. Kilat bajra deuleu. Nya asa teh rasakeun sia belajar. Kilat bajra. Ya Allah. Tangke sileung mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok. Silaing jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serap nempo aing ge. Teungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silaing teh kerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae dalam sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Cebrod ka dewek kusak.
kekerepengan cing juga ayeuna olah pira aku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama si lain kadupak ngamek atau majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana mun ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni warade teh nya ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah atuh nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngala duit ampun hese dibawa di barat tau ngahampura atuh moal prak mun belegug oh teu ngahampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta bejakeun sabapa nama ada mongan neungeun nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia belajar kilat bajra ya Allah tangke siling mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasempatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ayeuna teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler ayeuna kuring da malah ngagoler aduh kekerepengan da malah sing tiga dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja woi panca braja walah panca braja sisa bina teuing sia teh goblok ngerakeun tina taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis paingan geuning da poe ka tukang teh teh teu aya sasaha pengen jempling duh padahal geunah wayah ge ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakitu kenal beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh
alah nimut aduh alah tos siapa mah aduh Eta sorasina nu bikin malah kena gitu. Nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da tadi sada nah saya teh sorat gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak rombongan di mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Guru. Berlin Group teh Berlin Group Berlin Guru geus kasohor apa di Bandung mah. robot Berlin urang mana teh robot teh ih aya budak naker si eta hah geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyamung si eta mah kumaha kadengena sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing naon si teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna ceuh si anjing euy nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy waktu mungkin saya tidak romeheun maut ya kemana karep jigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan dulu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nyacing sabar atuh mudah-mudahan tuang rama cing ditampi iman Islamna ajik kabeh-kabeh teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala gare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah Aisyah ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy salirak kedah dicari lain goong sate anjing babaturan sia jarak kedah dijaga sing kada kanyibarakeun leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae sia susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas HP goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek
Ai capek masuk di sambal. cabe sama Cabe masuk di bose. beca sama sia teh Ai beca mah anak buah orang. ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu Kumaha? numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami Oh, iya. cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana Heeh. tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak heeh Kumaha lamun teu percayaan? paksa Kumaha lamun ngalawan? gelut Kumaha lamun eleh? kabur Atuh moal nyatu meureun. wayana da urang mah usahana tinu kieu Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. heeh Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan Ari lapar. Cuh, meni geuleuh ka si aing Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. heuh apa eta teh ladang ngabega Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. kudu kumaha atuh Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apa eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh satina ka minda-minda teuing Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. kumaha atuh sangkan eta Kieu ya carana. Pan loba warung. heeh Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau eta mah nyokot kanu keur bongo. Sariwana goblok. Elah. salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nagapoayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh Ayo, tapi kau nu baraleki. naon sia teh naon Aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. oh biasa pan urang teh dek usaha Oh, enak kitu teh. teu sangka mana jadi juru basana Ya, da babarengan nu apoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lamun tenang we dah aya keneh waktu.
tuh ngartiun si eta mah euy. Ngerti sama poe. Mau diganggu sok maneh teh heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayedakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Hengke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kayak geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah kitu ini mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha tuh? Sing minta kode na we kumaha tuh? Sok sudah jangan salah. Begadang jaga. Oh Roma, ngaranna teh Oma. Nya jika oge Oma. Pagi nanti tinggal lagu. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Lagu bagadang. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Udah jabong. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Udah sampih. Layung Grup. Lain bayar mana ya? Wanaya. Lain. Cici Sangkurilang. Manya sia ngaran lemur cici cangkurileung. Karena jelema. Saka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Pagi nanti tinggal lagu. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, sakinengol. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai. Kiara Condong caket Bapak Haji Sidik. Ini tak lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Oh, bener. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk teh atuh. Nya anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh? Cangkurilang. Manyar.
Piit, itu garanti. dikukur, titiran, buuk, gajah. Oh, ini kalian manuk gajah pakai hese. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ko aing. Giling bisa, goblok siya. Gening bisa siya teh. Puas siya kataripu ko aing. Oo, alah.